Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteungeun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tug dugikeun ka rengsena. Sudri para wargi kiwari mandiri baris maju bagian anu ka-80 tilu dina jejer carita Jawara Ti Guha Maung karangan Ki Leksa. Sakumaha nu katos Bandungan midahan anu katunda bagian anu ka-82 na pedaran Mang Dedi kebegat ku wanci jina bangsana madarkeun kaayaan Rosada anu tepung jeung Maung Surya Kala telonya. Cai urang tuna atuh lampahan Rosada anu harita keur ngadaguan di leuweung. Ayeuna mah urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka Ciwaragas khususna ka kulawargana Wirapati teh nya. Anu mana di eta di bumina Wirapati teh Den Nalajaya putra Raden Purwa diselongkeun lain dimalaningkeun, diselongkeun, disumputkeun. Kumaha atuh para pemirsa, lajenganana ieu caritanya langkung paus mamah mangga urang sami-sami padungan ku sadayana mangsa alam tiduran di Ciwaragas. Recetna sorak manuk ngabagiakeun sang Batara Surya anu caang bengras. Anu kaayaanana saliwat mah memang jiga ayem tentrem, jiga nutara aya kaributan. Urang dinyama eueuh anu nyaho. Den yen di jero imah Wirapati aya hiji tantungan jajaka nu keur diterem di hiji kamar anu bunyi. Ari kulawarga Kalasurya geus sabaraha balika nanyakeun ka Wirapati ngeunaan Kalasurya anu teu aya balik bae. Ku Wirapati dibedakeun yen Kalasurya teh keur usaha cenah neangan pangupajiwa keur kapentingan kulawargana. Wirapati mah can nyahoeun yen Kalasurya geus menang cocoba nu kacidak beratna. Malahan mah can nyahoeun yen Kalasurya teu aya di pileuweungan. Atuh anak pamajikan anak Kalasurya tetep dewe hatena. Terus baralik ka imahna kalayan mawa harapan. Teu ayeuna sugan isuk cenah Kalasurya bisa balik. Sadengkeun Wirapati tisaprak anakna aya hubungan jeung Nalajaya anu keur dibui atawa ditahan teh tarawani jauh di imah. Naon sababna? Lantaran ngarasa malang bisi anakna kapangaruhan atawa poho kana amanat kolot. Nu akhirna Nalajaya dilepaskeun. Harita Nyerati keur ngobrol jeung bapana di tepas hareup. Bapak. Kumaha hubungan abdi sareng Kang Nalajaya teh? Nah, arek kieu bae calilana kitu, Pak. Maksud? Nya hayang abdi mah buru-buru resmikeun atuh. Teu aya nu dagoan. Nah, abdi tangtrem hate
puguh anu dibelaanana. Itu cek Nyi Rati ka bapana. Terus terang ngadesak sangkan buru-buru dikawinkeun cenah. Da eta mah Wirapati jadi bingung. Sabab lain masalah anu hampang-hampang yang harapan anu kitu teh. Datang tu meureun bakal aya buntutna. Ih, papa mah kelakang ngulon. Ya. Yaji. Nya bekedot boros teuing atuh. Siksa se. Sabab urusan kawin teh gampang. Kecukup ku bogoh jeung bogoh, tapi kudu aya syarat jeung sorot. Ari syarat kudu dicumponan kurang syariah nu bakal ngajalankeunana. Ari sorot kudu aya pamor keur anu lian. Udah kawin jiga sato da jelema mah boga cara nu mandiri. Atuh saja bati kitu. Ye, lagi. Naon, Pak? Keamanan ge perlu diperhitungkeun. Cah, urang gadan kitu, kelanan. Sing sabar we heula. Da engke oge tepi kana wanci nincak mangsa tutug kena waktu mah moal burung laksana. Ceuk Wirapati ngomongna Daria. Jika nu sumuhnya pisan ka anak. Padahal mah hatena cengkel. Banget teu panudu. Lamun sekudu laksana tepikeun ka kitu. Moal segumaha teh lamun boga minantu ka anak musuh. Ngadenge kekecapan bapana kitu pok deui Nyi Rati harita. Nangak kitu atuh eta. Bapak, tapi dugi ka iraha kudu ngadagoanana. Syarat-syarat naon anu can kacumponan, syarat naon anu can aya di urang. Nyi Rati tetep ngadesek ka bapana. Sabab teu sabar hayang geura-geura laksana sapaneja. Ulah aya gangguan deui di engke-engke mah cenah bisi teu jadi. Yaji. Ulah nanya nu leuwih loba ka bapa. Margi. Sabab bapa teh keur pusing. Ya, ai pejuh mah alias anak ngacada maneh. Kumaha kolot weh. Nyanyaun oge aya dina tanggung jawab nu dari bapa. Keun cicing heula, ulah aya ngurusuhan, bisi teu puguh. Ceuk Wirapati nuntut diomongin anakna. Teu mere kasempetan pikeun ngomong leuwih loba. Atuh melinggah ulang Nyi Rati teh. Teu sugeng mak narima omongan kitu ti bapana. Ceuk duanana jarempe jika du ngaredengikeun suara maneh. Terus bararaeud teu ngarongong deui, camotrot jika nu pundung. Kawan tu budak nunggal kurang didikan. Sagala rupa teh sok mawakarep sorangan we. Atuh sakalina manggih teu keunah teh langsung camotrot baeud. Ari Wirapati tingali rek kana kaayaan anak-anak kitu. Pokona mah asal urusan teu kapapanjangan we. Ulah ngomongkeun bae anu kitu. Manuk toleh recet disarada di bibir imah mata kelar jeung mata kuaas. Nyi Rati ngeluh tungungkul hareupeun bapana anu keur ngelempung we udi bangun nikmat. Nyi Rati boga rasa asa disapirakeun ku bapa kojengkang-ngojengkang ngatukan. Seleudeu nyampeurkeun ka Nalajaya anu aya di kamar tahanan. Harita teh Nalajaya keur ngalamun inget ka indung jeung bapana. Nu tantu meureun pahibut kalingitan jadi anak. Geus kacipta we ramena anu neangan di Cibeni. Sabot ngahulang kitu kurutak Nyi Rati datang panon JR beureum jeung cayan. Kawas ngandung kasedih. Kunaon Rati? Nya juga nu sedih. Karena lah. Tati pada naros aya kang tena laras-laras miharap kardiri abdi teh. Erna waler tukang abdi priyogi kue katangtosan. Ngomongna Bumareda. Dasar budak polos. Dimana-mana ge. Lalaki anu sakitu teh imah manehna awewe. Etu di mata kaget ke Nalajaya mah. Nah make naros kitu Rati. Oh, Rati teh percanten kana pangakuan akang anu tos dikedakeun ka Rati. Atawa aya naon deui ieu teh? Nalajaya ngerasa kaget. Kang Nala. Rati teh nuju bingung. Bagipun bapak cacan ngawidian pami urang enggal-enggal nikah. Kadang ngantosan aman saurna teh. Margi kitu abdi teh hariwang Kang. Pilih akang teh saha teh sareng abdi. Tenggumujan gitu. Ulah hariwang Rati. Sabab akang oge ngartos kana kaayaan manah Rati.
ayeuna masih tenang heulanya, urang ngantosan aman heula. Dan memang laras atuh, ari kaayaan akang juga kieu mah tuh moal luasan nikah ge. Bakal seueur gogoda jeung mamala, sieun percanten ka akang. Akang marat, moal jalir kana janji, moal udar tina Subaya, sarta moal nganyerikeun ka Rati. Komo lamun Rati kerasa nulungan ka akang mah, sangkan bebas tina ieu panyara. Lang atuh Nyi Rati ngahulang. Manehna bingung ngadenge omongan kabogoh itu mah. Lantaran pikeun manehna mah boro-boro ning dipenta dalah henteu oge atuh geus boga niat rek ngababaskeun Nalajaya. Parandene kitu ngan semet kahayang teh kahayang ya wungkul dak laksana mah acan. Kawantu sieun ku kolot jeung Wirapati getreng bae jeung sepreng bae dina ngatur-ngatur Nalajaya jeung anakna. Pinuh kurasa kasieunan teh bisi Nalajaya kabur cenah. Akang ngertos, Rati teh berat kaditu kadieu, ka akang berat, ka tuang Rama berat, dasar ruah kudu dibelaan ku Rati. Teh kumargi kitu sawios cakadah bingung. Akang sangem keneh dikaremkeun di dieu, asa dibere dahar we ku Rati. Sangkan teu paeh rang layeuseun, keun urusan waktos mah ulah diemutan teuing. Teu ayeuna sugan jaga, bisa ngajodo, da moal ka mana-mana deui akang oga tuh dah. Geus buleud kayakinan. Buleud kayakinan kumaha Kang? Dah bade nikah sareng abdi teh. Oh, itu kumaha teh. Tadi akang ngabamlam teh naon, dangukeun atoy ka kacapan akang teh memang laras kitu pisan maksad akang ge. Leungeun Nalajaya harita nolol kana saring sinjanela di pipir imah. Nepikeun ka dikeukeueuh ai bogoh mah ku awewena nyatana ku Rati. Leungeun katuhu dikeukeueuh nyatana ku leungeun Nyi Rati. Sedengkeun leungeun kenca jang Nalajaya harita teh ngusapan pundukna Rati. Deuh, lamun sing kanyahuan teh ku bapana teuing kumaha boa. Ngan saukur manuk nyaksian sapasang Japati bangun namplokeun rasa kadidih. Cigana teh alam dunya nu maranehna we duaan teuing ari batur mah. Nyi Rati ngemplong hatena bakatku sugema rasa tikarasa leungeunna ngaragamang kana sela-sela sarijig gep atuhnya ka leungeun Nalajaya meuni pageuh pisan. Ku Nalajaya der dipaparak pedas silih cakal atuh duanana pacakal-cakal meuni hayang ngarujadkeun sarigsi. Pacakal-cakal pageuh pisan getih anu ngagulak jereun dada beuki motah surser sumarambah kana sakujurning awakna. Dua panetip ampro, dua nana tinggarenghap itu ieu ngarasahan dieu lantaran hayang heueuh teh kahalangan ku sarigsi. Cacakan namun eueuh hahalang jigana pamuket jiga puyuh diadu silih langkul silih tangkep nyangreunkeun rasa kadede ngaitkeun tatali asih nepungkeun ka tresna ati. Barang keur jongjon kitu kolebat aya kelangkang hideung anu asup ka jero kamar jedud asa aya anu nongtak ka Nalajaya. Nalajaya leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Teu puguh leosna atuh puguh Nyi Rati harita meuni calangat bakatku kaget. Panon molotot, jajantung ratu, sakadapan mah ngajengjen we Nyi Rati lir arca, teu ngiceup-ngiceup acan. Sabot kitu kulutak atuh bapana datang deui. Barang red ka anakna nu keur ngajanteng jiga arca meuni caloho. Seleuneu disampeurkeun ku Wirapati, gap leungeun anakna dicekal. Terus ditarik kalaunan, dikaluarkeun tina sarigsi. Aye. Ulah ije. Aya naon jiga nu kasima? Wirapati nanya ke anak bari jeungeuteuh kana bungut anakna nu pias koneas. Nyi Rati ngarenghap narik napas jero, jajantung dagdug jiga menangkar ruas gede. Terus ngareret ka bapana gabrug ngarontok. Ning we ceurik bau nu kanyanyerian. Atuh puguh Wirapati beuki ruas. Yaon ije. Yaon ije.
Uno makalawe. Kanala langit. Kanala yan ang bawa. Nilas na mabububu. Heh? Nyirati atuh ngawiwi cerik bari jeung kana dada bapana. Naon teh? Jangan nyelajaya reungit-reungit ka mana teh? Wirapati atuh ngagulung kawas anu diseureud langir. Panon beruah muncali. Langit. Kanala teng nilas. Ciganjur. Wirapati langah ulengret ka jero kamar tetela kosong. Nalajaya anu biasana sok ngajentunang ketuur ayeuna mah kari urutna. Atuh Wirapati jadi bingung. Ya jantung ratug hate lelenyapan jeung sirahna asa berat deui. Teu ngarti gue ka kajadian. Be, cia kagede yo. Wah, jantung nalajaya aya nu maring. Wirapati gegelenan bari huntu ka karotahan amarah. Manehna teu bisa ngabayangkeun kumaha akibatna lamun si gagak bodas nyaho kana eta. Jeung deui geus tangtu batur-baturna bakal nganaha-naha ka manehna atawa bakal nyalahkeun ka manehna. Sadengkeun Nyirati rasaanana asa ancur. Harapan anu geus nanjir ngadadak ngiles, nyeri, perih kana ati, teng seredet kana hate. Malahan mah bumi alam ge asa dibalik. Dunya asa burak-balik, langit ge asa tungkem. Nyirati nyalahkeun ka bapana anu ngahalangan bae kana pamaksudanana. Teu nyaluluan kana naon rupa kahayangna. Bapak, itu kejadian mama, itu buru-buru dijalankan mah. Itu mama kecil banyak mama. Makanya ditunggu banget pasti ini ada ngaji. Gitu, mungkin ada nama ipis harapan kena kajani. Bapak nu salah, bapak nu tengah akan, bapak nu nyiksa dari uring. Wirapati menina hulang ngadenge anakna lewe. Kelakah cicing tenemalan kitu tenemalan kieu. Terus alengan anakna dituntun dibawa ke tengah imah. Tapi kacida mata kagetna. Nyirati terus ngacacang jiga nu siwah ilang elingan. Sagala diomongkeun nyarekan ngawawaleh kanu jadi bapak teh. Atuh puguh Wirapati menikah kerot huntu bakat ku amok. Jadi jengkel kana hate. Jengkel ku dua ku tilu. Haok hadita. Jambai! Laos yang ngecawi waih gado-gado. Nagasiali ka kumaisat ka ngedok siya. Dakolok lagi mo ngancam kumong. Malahan maing lumih bingung ay sinalajaya lagi bedalo. Ngajajok di diyo. Ngaj! Gading! Gitu cek Wirapati. Balik ipaparakat ngepelkeun perut. Lamun teu inget ka anak hiji-hiji na majigana Nyirati tadi papeng atawa ditampiling. Tapi matak namahan jengkel kana hate jeung keuheung Nyirati teh lain repeh lain jempe kalakah nawiwi we mukiparna ngacacang bari jeung tutunjuk diganu kasarumahan beungeut bari beureum panon bunceli sungut mah nyorocos ngocomlang nepikeun ka ngabudah. Atuh nempok kajadian kitu Wirapati jadi hariwan bisi anakna gero anyar balukar kalingitan kabogoh nyatana nalajaya. Ayah, ya kayu aing, kumaha aing, gimana? Anak aing gero, kumaha gubaranya, gara-gara sinalajaya leungit anak aing gitu. Omongan Wirapati jadi kenyataan. Harita keneh Nyirati dareg-dareg lumpat keburuan. Bari jeung teu eureun-eureun ngocoblak ngomong saja jalan. Sagala diomongkeun sakapung atuh. Cerik sakapun sarenge seuri, sakapun gegeroan ka nalajaya, purumbong lumpat sirintil ka kulon, sirintil ka wetan. Teu beda we jiga anjing dibabuk jiga anjing tutung buntut. Geus teu marire kana kaayaan jadi kolot, atuh puguh Wirapati jadi gugup. Jelung luncat ka buruan, beracat mudag anakna bari jeung kekeleueuhan. Raji! Udah kemana-mana, Raji!
harita ngudag-gudag anak daknya tani Nyirati berjeng kekeluhan nyai kadieu ulah kamana-mana. Itu nate berjeng terus atuh ngudag ka Nyirati. Dikersakeun Nyirati teh gancang lumpat nate. Kaayaan di lemur Ciwaragas ngadadak jadi genyleung. Lantaran ngadenge anu ting keleuweuh anu ting gorowok teu beda we jiga nu keur Marobagong. Anu leweh dudag-udag ku bapana, nu jejeritan, nu gageruan kana Lajaya, ngacacang kantu ka dieu. Atuh jalma-jalma urang dinya teh tintorojo kaburuan. Sawareh colohok, sawareh milung udag bari jeung teu nyaho mimiti lagi ka Nyirati. Atuh meni pasula bereng dalumpatan, tepung-tepung der atuh mawa halu, keur naon coba halu di babawa. Disigan tembak bangsat meureun. Terus nyusul ka Nyirati. Akhirna Wirapati hasil newak nu deui anakna. Ngan edas adu dajerna meni babadug, sungut ngacacang teu jempe terepe. Terus bocomang beri nyambat-nyambat na Lajaya. Awak leur sirah panas, sungut ngabudah ekun mata kuatir. Yamayadi! Yamay! Wirapati hari tengah bekem sungut anakna. Atuh Nyirati meni teterjelan. Tapi terus direcengan jeung baturna. Nu akhirna Nyirati teu walakaya. Ring kiwik atuh digotong dibawa ka imah. Hate Wirapati hariwang ka bina-bina. Bisi tatanggana nanyakeun kunaon-kunaon. Ngeunaan Nyirati jeung nanyakeun na Lajaya deui sabab Wirati teu waleh sasambat bae kana Lajaya. Sabadana ngariung di imah Wirapati. Tatanggana titita bubar ku Wirapati berjeng melotot. Lantaran dianggap ngabahayakeun, bisi aya nanaon. Kata tanggana bebeja yen Nyirati teu kunanaon, ukur aya kasakit anu teu matak jadi bahaya. Atuh najan teu pati ngalarti oge tatanggana baralik dewe. Bari jeung tinggereunang ngomongkeun anu bieu kajadian. Sarerea boga sangkaan anu sarua. Yen Nyirati teh siwah. Kaedanan kudu ngaran jelema na Lajaya di alam pawayangan. Udah ngajar ieu mah ngahinya ngaran atasi na Lajaya geus kumaha ngaheureukeun ka aing. Ngerakeun ngawiwira nganggap runda ka aing. Jer make mika cinta mika bogoh ka anak aing teh dijieun-jieun alesan sia. Sangkan laluasan ngabaruang anak aing. Anak aing sinya gelo. Setan ge katipu aing yo. Wirapati gagalan nanghareupeun pamajikanana. Atuh puguh jadi heraneun pamajikanana oge. Gawena colohok we panon mah carinakda kreuwas ngadenge anak hiji-hijina gelo. Si atuh bapak dadengean teh si Nyai gelo. Nah gelo kumaha atuh asa teu paruguh teuing. Pan si Nyai mah teu nanaon. Memang teu nanaon. Tapi manehna kaparabunan taku si Nyalajaya. Kapele tu baruang ta si Belanggu ge. Tak kieu jadinya anak urang gelo siwah keling. Ceuk Wirapati ngomong kitu bari kuntu kakerotan amarah. Beungeutkeun keur beusi atah beureum. Tina awahing ku ambek kana Lajaya. Kumaha tuh bapana ka mana bae atuh ngomong teh ulah kitu. Pamajikan Wirapati harita teh panudueun. Lantaran hatena sedih ngadenge anakna disebut gelo kudu jadi bapa. Heh. Udah tandanya jadi. Si Rati asupkeun ka kamar. Karem sidang ngajedong di jero kamar. Bisi kabur ngudag-ngudag si Lajaya. Aina aing rek indit ka kalang sawung deuk madami jeung murkana. Naon? Narek dipanjara anak urang teh kawas anu gelo wae. Heueuh, gelo eta ge hor. Siwah keling yang ngingring. Lamun teu dikerem bakal ngabahayakeun sia. Bakal ngabongkar usia urang. Nu bajak peduli panjara, sekalian we di kamar urus si Lajaya ngajadong sia mah. Kudu pipilueun kana urusan aing. Wirapati bener-bener kawir. Hatena tagiwur keheul jeung geus kana Lajaya anu leungit. Dilampiaskeunana teh ka anakna anu ngacacang ka mana bae. Perisa geuleuh diomongkeun. Karawak dengan Nyirati dicekal, gelugug digusu dibawa ke kamar urut ngaremna na Lajaya. Gebus
Nyirati dikajerokeun ciepret. Pantuna dikunci. Nyirati jajaritan di jero kamar sasambat ka Ngalajaya lain kainung bapa deh matak nahan-hanakeun. Pikiran warasna geus eueuh. Nyirati nyaan gelo kalaleban ku Ngalajaya. Heula sawatara waktu Wirapati geus ngagedig leumpang sesorangan ninggalkeun imahna ninggalkeun lemurna. Paroman cemotrot baeun ngajugjug ka kalang sawung cenah deuk nepungan murkana. Maksudna deuk ngadongengkeun sakurnu kajadian. Di jalan teh Wirapati gawenang kegelan nyarekan ka anakna jeung ka Nalajaya jeung ka dirina sorangan. Barang datang ka kalang sawung Wirapati ngrasa handeueul ka bida-bina. Naon sababna handeueul sabab nu aya di paguron ngan saukur murid-muridna nu dipingpin ku si Jamin. Murkana mah teu aya di tempatna. Cenah keur ini teuing ka mana lantaran eueuh anu nyaho. Atuh ngan batinggah huleng we Wirapati teh. Awak lungse nafsu kapegung, amek nyedek tenaga ngendek. Tungtuna mah atuh harita dereg-deg we balik di nguru kalemurna bari jemaah hate anu bagagal keheul. Gasugri para wargi, banglu salampahanana atuh Wirapati anu mulang deui kalemurna kulantaran murkana teh nyampakeun di kalang sawung. Tenden heula eta sakedeung tunda sakedap tangtu ka harita samper deui. Ayeuna urang kocapkeun deui nyatana ka Wirosada anu harita ngaralengkur weh nungguan siluman mayang krama anu deuk ngang nyokotkeun Ngalajaya teh dina alam teuting. Jangkrik reang di sarada pasalan jeung suralono kon pating kereung cari cangkas siang-siang belung ibun. Mapaesan kaayaan alang puting harita. Breh katingali aya nu melemeng kecemung ka deukeut batu deukeut tatangkalan. Horeng si mana horeng Wirosada. Harita teh manehna geus kesel ngadaguan. Ari gawena ukulintingan we deukeut guha geus ret-deret deui we ka luhur. Sugan jeung sugan aya siluman mayang krama nu datang beri jeung ngawa Ngalajaya. Tapi edas mata kesel jeung mata keheul. Sabab sakadang siluman teh teu datang bae. Sanggeus mangsa alam khususna mata poe burik raketek jadi peuting. Sabot kitu ana hiuk aya angin gaguru handaruan. Tatangkalan ting pelenon juga arek rungkan. Suarana seah ngaguru mata keeung. Wirosada keluar ti guha. Terus tatanggahan neuteuk ka langit. Keprik, sada ayam mincak lemah, melingal kerendrung. Maklum taneuh campur jeung cadas. Barang dereret siluman mayang krama geus datang. Bari jeung mawa hiji jalma tayalian Iwan Nalajaya nu satengah teu sadar. Panon siluman culak cileuk. Bari jeung neangan nyatana ka Wirosada. Bagya mayang krama kumaha hasil? Ya, yuk Ngalajaya yung mula setorkeun ka wabanda. Segudu nanyakeun carana maling. Ulah nanyakeun di mana-mananya. Bogo nama Ngalajaya jara mateguna naon. Bob dah masrahkeun. Cek siluman mayang krama beri ngecagkeun Ngalajaya
Geh diuk dina batu panon mah celeuyeul. Syukur mayang kana. Kaula nerimakeun pisan kana jasa-jasa anjeun anu sakieu gedena. Kaula geus taak neangan nalajaya tapi kumaneh mah kapanggih kalawan gampang. Tah ayeuna kula aya pamenta. Lamun kaula aya kasusah wayahna kumaneh kudu bantuannya. Ceuk Wirosada bari jeung tanggah ngeuteung. Manehna ngabutuhkeun pisan kana bantuan atawa jasa ti siluman mayang krama. Waktu cukup mangsa nyekapan. Cai ieu carita urang tunggal heula. Kumaha lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acaran sarua urang Bandungan bagian anu ka-84na. Teu hilap mangde ngatukeun hukum marupi perhatosanana. Wilujeng kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.